Arenya salah kita teh di saung-saung urun tangangin udah cenah loba juri ge kari adam tangange cenah. Areun nyeduh kopi beung ngarokok di saung sawah. Salat maka masjid entok. Bahkan salat di saung ge teu cing malaikat heuh nya manci tangang ge loba juri goreng. Juri kena keur ngaropi di saung sawah. Hari ngomong-ngomong hirup yang barokah digerohan ku Allah yang bahagia dan nurut. Nah, maka cik saya tadi idza nudiya li sholati fatruk jami akasabi wastaqbil rabbal izati litakuna minan najati mun ka kuping suara adan sebab sadaya kalakuan geranyang harap ka pangeran ame hirup kurang kabagya